dupi pangeran mangsahan salasna pangeran kaula teh nyata Allah jenenganana Allah jenenganana leres di mana teh Allah nya ulah nyarita di mana sabab kaula teh nyaritakeun jenenganana dibuktikan di dieu ge aya ai jenenganana mah kumaha ditulis jadi aksara disebut jadi suara ditulis jadi aksara buktina alif lam lam ha disebut jadi suara Allah ta eta dengekeun semua pada eta mah jenenganana aridatna ulah diteteangan sabab eta mah kauger ku pager laesa kamislihi saeun moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge moal aya anu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge nya atuh meureun eueuh jadi bener Allah teh eueuh lieur aing jadi Allah teh eueuh lamun kitu mah bener manya kuring mangeran kanu eueuh kudu kadinya mangeran teh kudu kanu eueuh eueuh naonnana ari Allah teh eueuh babandinganana Gusti tapi jadi teu aya babandinganana teu aya babandinganana ari sifatna Rahman Rahim asmana Allah nupang akbarna ti antara asma-asma nu sanesna af'ala kun payakun jadi jeung ngajararadi jadi maneh teh ulah neangan anu ngajadikeunana tapi pikiran jajadianana mana jajadianana heulanan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket dirarakatan nu deukeut diradeuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saharina wujud maneh gerak prak gerak panggihan cirina satangtung diri mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca tapi teu umaku hirupna salilana sumrah jeung pasrah kanu kagunganana kena batu ya halo saya gitu jadi regreg aing boga pamimpin teh ngan lamun jadi pamimpin disedek ku aing teu bisa ngajawab enek-enek